بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والأنبياء والمرسلين وأولياء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا للشاب القرية الجيلاني وخصوصا للشهيدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وخصوصا لروحي وصنف kitab tanki wa kawal usulim wa silsilatihim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwas lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hadi wa isruna ribab anu ka-20 hijina fi fadilati dzikrillah ta'ala anu tetep dina mertelakeun kautamaan zikir ka Allah taala. Qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam zikrullah kana basa zikrullah sareng kanjeng Nabi zikrullah ari zikir ka Allah ilmul imani eta ilmuna iman wa jeung ari zikir ka Allah teh baroatun eta lulubaran minan nifaqi tina kamunafikan wa jeung ari zikir ka Allah hisnun eta ngajaga minasyaitani tina setan wa jeung ari zikir ka Allah teh hirzun eta riksaan minan nirrani tina sini neraka. Wa qala jeung parantos ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri ari pangutama-utamana zikir az-zikru eta zikir al-khafi anu alon anu khafi ieu zikir alon dina macana alon dina suarana alon tarik teuing eta nu pangutamana zikir. Wa qala jeung pantos ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyadul a'mali ari anu panghebat-hebatna pirang-pirang amal salah sunnah ayat 3 zikrullah hiji zikir ka Allah taala ala kulli halin dina saban-saban tingkah wa muasatul akhi jeung kaduana nulungan dulur min malika tina sawarena harta anjeun tulungan ku harta urang dibere dulur ku harta urang di saat dulur keur butuh berarti wa in sopul pakiri jeung katiluna ngaladena jalma pakir atawa ngakhodamna jalma pakir ngahidamahna jalma pakir alba isi anu mika butuh ieu si pakir min nafsika ka diri anjeun. Wa qala jeung pantos ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamatul hubbi ari cirina cinta ka Allah hubbu dzikrillahi eta resepna kana zikir ka Allah wa alamatu bugdillahi jeung ari cirina bendu ka Allah bugdu dzikrillahi eta bendu kana zikirna ka Allah azza wa jalla azza nu maha lur Allah wa jalla sareng anu maha agung Allah. Wa qala jeung pantos ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikayatan bari ngahikayatkeun anillahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala anna ari kami sareng Gusti Allah ma'a abdi eta tetep sartana abdi kami eta tetep sartana hamba kami idza dzakara di mana-mana eling manehanana nika kami di mana-mana zikir manehanana atawa eling manehanana nika kami wa taharraqat jeung di mana-mana usik bi ka kami naon syafatahu dua bibirna itu si jalma sareng Gusti Allah kami teh sartana jalma sartana hamba kami
anu di mana-mana eling manehna ka Gusti Allah tah Allah ge aya di dinya teh. Saur Gusti Allah jeung di mana-mana ngusikeun manehanana kana dua bibirna kana eling ka kami kana zikir ka kami ge aya di deket manehanana. Saur Gusti Allah sarta bahkan bareng abadi sartana hamba kami bareng jeung eta jalma. Waqala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikrullahi ari eling ka Allah ari zikir ka Allah taala bari malur Gusti Allah bil ghadati zikir dina waktu isuk-isuk wal asyi jeung zikir dina waktu sore-sore afdalu eta leuwih utama min darbi suyupi tinimbang ngadekeun pirang-pirang pedang neunggilkeun pirang-pirang pedang atawa nebaskeun pirang-pirang pedang fisabilillahi dina perang sabilillah dina perang di jalan Allah. Waqala jeung pantos ngadawuh jadi zikir isuk-isuk jeung zikir sore-sore leuwih utama tibatan perang sabilillah. Saur kanjeng Nabi waqala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri ari pangutama-utamana zikir la ilaha illallah eta zikir lapad la ilaha illallah. Waqala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzkuru kudu eling ngaranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah dikron kalawan dikiran kalawan eling khamilan anu khamil. Kila dicarioskeun wama jeung naon wama jeung eta naon adzikru ari zikir adzikru khamilu ari zikir khamil teh. Qala ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzikru nya eta zikir al khafiyu anu alon eta zikir alon bari diresapi ku hate bacana alon-alon teu gancang-gancang ucapkeun alon-alon teu tarik-tarik zikir khafi. Qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdul ibadi ari pangutama-utamana hamba kami wari pangutama-utamana abdillah hamba Allah derajatan derajatna tinggi-tinggina bahwa derajatna al-zakiruna nyata jama-jama nu tukang zikir Allah ka Gusti Allah ta'ala kasiran bari anu loba zikirna. Tinggi-tinggina derajatna Gusti Allah ternyata jangan zikir ka Allah atawa jaman eling ka Gusti Allah anu sering eling ka Gusti Allah. Ingat ka Allah zikir ka Allah eta jaman paling tinggi derajatna di poe kiamat munggu ka Allah. Nanti pas poe kiamat aja lemah kita tahu numpang hebat aja paling tinggi derajatna. Waqala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu dzikri ari pang-bagus-bagusna zikiran zikru nyaeta zikir khafi anu alon ieu zikir wa khairul ibadati jeung ari anu pang-bagus-bagusna ibadah khabuha eta anu pang-enteng-entengna ibadah wa khairul rizki jeung ari anu pang-alus-alusna rizki ma eta perkara rizki yakti anu cukup itu rizki. Bagus sani wa asruna fi fadillati tasbihi wallahu a'lam bishawab.